Assalamualaikum, Wilujeng Sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Kurang diajar bahasa Sunda sasarangan yuk. Kakuping teh, kakupingnya rada gandeng sa alit. Rada gandeng sakedik kumargi ibu nuju di Gunung Puntang. Nah, satajan di kawitan tong hilap tulis jenengan kelas sareng sakola hidup dina kolom komentar. Teras hidup tuliskan tanggal hidup diajar dina buku catatan. Teras tuliskan materina nu bade ku ibu didugikeun. Minggu ayeuna ku hidup sumangga tiasa diaos heula. Teras diaos oge pancena. Mangga. Tadi ku hidup parantos diaos oge aya pancen-pancena dituliskeun ku ibu. Sumangga ku hidup dikerjakeun. Teras tong hilap penulisan bahasa Sunda benten sareng bahasa Indonesia. Upami bahasa Sunda mah huruf e sareng na kedah dibentenkeun. Oke, tepang di minggu payun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.